mah. Anjing, tidak menang oi. Yo, aing jago main kaleci mah. Tinggal iya, aing mah jago pannya. Ya nah, saya jadi ulang-ulang bae, segala mah pusing. Pusing aing cuma ke duit. Dah siap makana gawe. Udah gawe naon aing. Pan masjid teh lo bahaya mah jualan bae yuk. Ya, ari ngomong kayak jual-jual bae. Nyangeus ya jual diri bae. Ya heula mah jual diri, kayak aing milutan. Sik amit-amit. Woi, aing miluan atuh. Pinca aing loba yo. Bisa tuh main nama, letong bewe. Iya po. Wah, boloon siapa tedek menang. Aduh kumaha deui sia mah. Kumaha pinting. Aing deui lah. Awas, aing heula menang. Aing heula tinggal aing dah. Apa aing ini mangga? Geus lah aing bosen main kaleci, tadi menang bae. Ah, siapa aing karek main. Kaleci aing loba kene yuk, teruskeun. Ton aing haus yeuh, nyai boga duit teu. Ah, aing teu boga duit euy. Ah, siapa mah balangsak. Dan tambahan tuh, aing mulai campur yeuh. Aya duit mah, tapi sia nu meulina heuh. Kitanya batu nu meulina kan teu patung. Ah, hoream sia be ka ditu indit. Siapa mah balangsak leutik atuh dek-dek di TikTok. Geus dia duitna aing nu meuli. Yo atuh, aing boga ceban. Ngewan siya tutunir balang sige blagu. Cik atuh jam mama teu milu patung teh pangeulikeun. Ih mah duit aing kalah aing sorangan meulina. Jer sia nya teh. Nya naon sia? Aing kirim penting lebih bahasa satu. Wah, sia karek beger anjing. Nya naon? Emang sia naging sebeger. Aing mah enggeus dong. Ya, emang iranya pernah mimpi basah. Wah, bener itu bener. Jer, aing budak detik. Naon sih duaan be jiga ungu. Anjing udah detik ari ngomong sing balik. Dih, biasa bae mang. Ek naon sia ka dieu teu tumbenan. Nya kunaon emek jajan. Tuh, yang mah loba duitna ge. Sombong amat. Sengaja lewat ka dieu, bagi saria. Yang geus yang edit ini kitu. Ya sih. Ah anjing udah balik ge mah teh poe ayeuna. Dah, main kalecina geus bae heula yuk. Ah, sia mah sabari nungguan si pameling minum. Aing mah ek balik bae nya, da tadina teu patung. Atulah balik sia mah. Sabari nungguan si mah. Aing era teu matu. Coba mun tadi wah aing meulina. Pasti budak ngewa ka aing. Beda aing teu matu tadi disuruh teu daek. Ah, bodo amat lah. Geus, tenana aing patung ceban ieu. Dan yang geus asuh susul bae budak. Yang geus atuh hayu gaskeun. Bruh. Si aya budak leutik sigana rek jajan ieu. Ang mulai campur, coba bisa 3 bungkus teu. Waktu jam. Lamun bayar biasa, gocengan tiasa. Bisa tuh mang, coba jadikan 3 bungkus samenangna. Aduh mana geuning leutik-leutik geus geus pinter nawar geuning susah. Asa tuh teu naon-naon. 10.000 tilu ge lah, jang kasih ujang mah nya. Nah, Ja eta mah benjit loba duitna ti mana nya? Ngarti da aing mah. Paling genang nyokot di Indomie. Sia masak langsung we suhujan ka jaga teh. Tong geus ieu mana di pikiran teuing. Aing lapar aing daang euy. Sarua aing ge lapar. Yang ieu atuh tong balik bae. Ayo atuh. Woi, kamarana sia? Rek balik ka ieu mah aing hayang daang. Heulah tungguan. Panggilan budak leutik teu. Nya saha? Oh, si kemana heuh? Si Bruh. mah ka mana eta budak? Oh, budak kamar sore. Ka dieu teu tadi. Ngomong mama rek mah di es, da mau bawa duitin nu kuning. Duit aing eta teh.
tadi dititah beli es ku aing. Ya teh duit manehna anjing. Yang geus nuhun boy. Ton, kumaha mun Sikmat duit aing dibawa. Geus ka tukang es bae heula.